Bismillahirrahmanirrahim. Murang kali anu akhlakna sae, lamun atos terang ibu anjeun capek, cintana sareng anu gede, ngadidik ngaping anjeun nepi ka gede. Rek kunaon anjeun ngabales jasana, najan harta loba teu aya harutina. Harapan ibu anjeun sae etika, turut kana sadaya piwarangana, dibarengan ikhlas sareng ngahormatna, hanteu kukulutus komonga rasula, midamel nu matak senangeun manahna, sareng someah di payuneun anjeunna. Suntangan upami bade angkatan, ngadoakeun aya dina kasehatan, sehat zahir batinna, panjang yuswana, tetep iman Islam dugi ka pupusna. Murang kali kudu bisa merhatikeun akhlak awon, ulah dugi dilakukeun. Sadaya perkara nu nyerikeun manah, cariosan kasar goreng laku lampah. Upami dipiwarang ulah samutut, dicarekan oge ulah sok cemberut. Ulah wani bohong kanu jadi kolot, mun netep ibu ulah sok popolotot. Nyariosna ulah ngaluhuran ibu, mun barang sungkeun ulah payuneun tamu. Nalika dicarek anjeun kudu cicing,